Aya naon di Indonesia aya naon sih? Apakah memang manusia itu bisa dididik? Apakah memang ieu nagarana? Apakah memang eta perlu penelitian sebab ieu teh ari naon kitu kana bibit bana luar biasa lobana di Indonesia bibit jago sepak bola teh lain lalaga. Sebab begitu ditilai ajat sudrajat eta masuk nominasi sebenarnya. Lamun urang carita tentang pembahasan sepak bola, emang anu ngabahasa mana? Urang Belanda, urang Brazil, sosokna, tubuhna, langkah-langkahna masuk nominasi dan bukan satu model ajat sudrajat di Indonesia. Matak Persib hebat ge. Kunaon eta? Henteu berkembang. Ada apa sih di Indonesia? Gelesan kasep ngahiang duka ka mana? Ieu mah perjalanan perjalanan Islam. Kula lamun nyaritakeun Kristen aya aja Imam Jalaluddin Rumi mapan baturna Kristen. Nya nama Yahudi aya. Ceritaan Imam Jalaluddin Rumi perbedaan carita. Tuh sasirisik ti bapana malah saya marupil kurjana Baghdad. Wah, di Baghdad teh Kristen hungkul, di Iran gitu keneh. Jadi takeun da perbedaan mentak loba anu belajar ka Kristen, ka Yahudi di da kesupian. Belajar teh belajar keyakinanana. Cara nu yakin Allah. Loba anu belajar. Tah, ngan eueuh lillah. Hiji ya seorang pendeta luar biasa dikagumi saat eta di Baghdad. Lu kaliwat kabeh. Tanya Ustaz Junaid ieu bisa hebat kieu kumaha? Jelema kabeh hormat, jelema kabeh nurut. Sebab kula tapa cekan. Tapa tina naon? Dahar teh kula mah sapoe ngan ngadahar kacang hiji. Kacang doang hiji. Jadi ku sebab kacang hiji maka kula dianggap suci. Nah, lamun geus 2 geus 3 berarti turun kula. Demi penghormatan manusia, demi pengagung manusia, demi pamere manusia kula siap tapa lillahan. Oh, adapun urusan lain nama cek Imam Junaid sabodo, tapi ieu tapa bisa jadi kieu hebat. Diala tah. Tah eta teh kutipan-kutipan sehingga supaya bisa jauh antara orang jeung Kristen, jeung Katolik, jeung Buddha, jeung Hindu. Ah, ayalah aya kitabna teh pokos itu mah. Iya. Urang teh deuk mencintai Allah seutuhna. Tadina urang bersiruh supaya balik ke Allah bersih. Awal teh lillah billah kudu bisa bersih deui. Cuma hirup di dunia sakedeung ku haju acak-acakan rugi amat. Nah, naon ieu nu mantak kajadikeun gangguan nafsu nu jadi musuh urang salila hirup. Guys, fala tasulu mahabbatullah wal hasil tahasil. Cinta ka Allah ila bada qahri adai kecuali sabada ngancurkeun musuh Allah. Naon nafsu? Piwujudika dina wujud urang aya diayakeun ku Allah dibere nafsu ieulah nu kudu diperangan ku urang. Nafsu nu mana? Minan nafsil ammarah wal lawamah wal mulhamah wa tatahhurihi minal akhlaqiz zamimah al bahimiyah. Nah, hese urang teh mun ngaji kos kieu mah guguru urang ke Gunung Kawi bakal nyaho aya kuburan saha di Gunung Kawi. Gunung Kawi teh kapan sabelahna mah kuburan wali.
Sebelahna karak teh paranti Haji Pendi. Itu kudu kawin teh lain sabarangan. Di Gunung Karang itu aya 2. Sarua. Masyaallah ulah-ulah ka Cirebon gitu aya 2. Nah. Ieu urang bisa hebat sote kesatria perang menang. Urang bisa hebat sote usaha perang dalam usaha menang. Satria piningit. Perang urang di politik menang jago. Perang urang di ekonomi menang hebat. Perang urang teh dina adu bela diri. Oh, mantap Haji Pendi dianggap kesatria teh atupan gelutna can nyorang menang. Kuteprak-keteprak. Dianggap hebat sote Maradona atuh mawa bolana asal ini saya di sukunya ana liket. Nempel bola. Masya Allah. Nurut bola teh sakumaha diheotan. Nah, eta. Atuh hebat bariok empes teh tendanganana asal saya di sukunya anak teu pernah bisa ceger gol. Bey. Masya Allah Karim. Cenah aing ge. Sia tolol. Ye, pira nonton aing. Di pieuh naon eueuh. Deuh, tambah teu jauh kos kitulah pokona mah. Deh. Remeni Jerman, bey. Eta luar biasa lamun geus aya di Remeni ge, pokona geus moal mislek. Moal mislek, tembakan kiri deh. Masya Allah. Sambil mawa nyana membawa bola kiri teu eureun deui asal geus aya di suku Remeni ge, teu eureun deui jat langsung kajuru tak kajuruna heseun kiper ge. Ya Allah ya Rabbi. Rud gulit anca ai lempang nama. Tapi eta bola hese dicokot tadi rud gulit mah. Ya Allah ya Rabbi. Tah nu bantak luar biasa ge. Wow. Tapi jago dunia nu pernah ngagulkeun 1000 gol geus teu asing deui ieu mah mazahibul mazahib sepak bola ieu mah. Bau, saha kana? Deh. Bukan nyaho jaga mah. Bukan nyaho, aduh, jelema nu hideung teh saha? Pele. Weh, tamang geus tamu muallif teh mah. Ya Allah ya Rabb. Nah ieu ulang cerita tentang kesatria pemain bola. Teu sembarangan awakna akur urang naon kitu ngaran Argentina jeung urang Indonesia akur. Urang Brazil jeung urang Indonesia awakna akur, Brazil anu akur mah. Tapi kunaon atuh Brazil mah tercantik di dunia. Indonesia guruna ka Brazil beak sabaraha miliar begitu diadukeun elehna 40. Teu kira-kira teh mah eleh henteu hiji dua deui 40. Eta si guruna kan isin. Kumaha coba? Aya naon di Indonesia aya naon? Aya naon sih? Apakah memang manusia teu bisa dididik? Apakah memang ieu nagarana? Apakah memang eta perlu penelitian sebab ieu teh aribu naon kitu kana bibit bana mah luar biasa lobana di Indonesia bibit jago sepak bola teh lain lalaga. Sebab begitu ditilai Ajat Sudrajat eta masuk nominasi sebenarnya. Lamun urang carita tentang pembahasan sepak bola, emang anu ngabahasa mana? Urang Belanda, urang Brazil, sosokna, tubuhna, langkah-langkahna masuk nominasi dan bukan satu model Ajat Sudrajat di Indonesia. Matak Persib hebat ge. Kunaon eta?
henteu berkembang. Ada apa sih di Indonesia? Eta teh nu dimaksud teh. Nah aya naon di Indonesia teh aya naon? Komo lamun zaman Anjas, zaman Iswadi Idris, zaman Andi Lala. Beuh. Eta teh. Eta teh lain laletik itu Malaysia eleh sabaraha di Malaysia komo tema Korea. Ih hebat Indonesia di zaman harita teh geus boga kaistimewaan masuk dunia malah. Tapi kunaon kuari mundur bibit sakitu lobana dana sakitu ayana. Kunaon ieu aya naon tadi Indonesia aya naon orang Brazil sorangan gide. Tapi geus kanyahoanan kuari terletak di negara. Eta ulah mun nyaritakeun kesatria main bola. Kuari kesatria geus berbagai olahraga mangga coba. Kuari mah kesatria ieu naon gara-garana teknik. Emang anu menemukan teknik pertama mobil tanpa bensin pakai alat surya. Emang saha di dunia Indonesia. Zaman Pak Harto. Dicek langsung. Istimewa bisa. Mohon dimodalan. Panjang kula mun nyaritakeun ka situ. Di zaman Pak Harto. Dibeli ulah, ngembangkeun di dieu henteu. Deuk kumaha coba. Mata Habibie teh betaheun ka di dieu. Ceknya ji aing mah ka ditu ka Jerman ceknya lah. Kunaon bib? Betah aing di dieu modal ceknya teh. Aya geus bib ki urang kapanggih bib di ditu di Jerman bib. Aya geus. Ji mana meureun tapi na. Habibie sayang kunaon? Setelah tidak ada Habibie, naonan Indonesia. Kunaon? Lain hiji nu hebat di Indonesia lain. Apakah di Indonesia tengah lalar hafizul Quran di Indonesia ambalaya. Timiti umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Emang di Indonesia ambalaya. Komo kolot-kolot mah. Kolot-kolot ulah deuleuh Haji Pedi, ikro ge poan. Ikro. Ikro moho ikro. Gusti Allah. Udah kumaha meureun ikro bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaqal insana min 'alaq wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tinggal makmum bae si budak teh eureun ikro deui. Subhanallah cak makmum. Walhamdulillah wala ilaha illallah. Ese boga imam Gusti. Aduh. Nah, urang menyaritakeun kesatria Indonesia potensi lain lalagan, sangat potensi. Jago perekonomian. Li Kuan Yew nu baheula ditunjuk ku Gus Dur teh loba model eta. Lain saeutik kelas taraf dunia internasional. Mun Bung Karno baheula internasional eueuh tanding. Pak Harto ge masuk nominasi. Nu sabenerna SBY ge masuk nominasi kudu dibejakeun. Gus Dur geus puguh deui. Tapi kunaon teu berkembang? Ada apa? Kita tinggal bertanya ada apa? Dan selalu Indonesia muncul bae. Ayo kuari, wallahu alam bissawab. No comment. Hakos kitu bae ka Jasia nyarah pan aing kurang nyaho tah urusan ka dinya aja. Jasia nu dibere duitna. Nah, ieu mah keur carita kesatria loba di Indonesia.